aduh cenah aing nyoba ka kiai anu aju kunaon nya nama abong puasa bae aing teh dibere cai-cai acan sakeun teh ajeuna ka ditu teh hayang aing lah kalaparan aing datang ka ditu tah eta salah teh kos kitu Kanjeng Nabi urang contoh Syekh Abdul Qadir coba urang contoh unggal poenya na puasa daharna ge geus saeutik jasanya nama kadang-kadang teu dahar ketika aya tamu disuguhan tingali dina manakibna jang susuguhna ge daging sabaraha sangu sabaraha nu beuki sangu nu beuki roti jang tamu Masya Allah. Jadi ulah sok dibawa diseret urang can tasawuf titah tasawuf jeung nya tungtung nama tasawuf teu kalaparan mah geus billahi minasyaitonir rajim. Bisana urang ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah duduaan jeung Gusti teh ketika batin urang geus bersih. Aing ngabersihan awak bababari jasa kulit urang aya teh kotokan gegerahan bae harita keneh kumaha lantaran besi kambeueun ku batur oge sorangan ge teu betah. Urang keur lempang di baju urang teh aya kotoran boro-boro nun najis cacakan cai hujan bae ge cai hujan ngecret ka urang keur lempang di jalan ngecret gegeraan di kumbah baju urang samping urang dan lain sebagainya atawa di leungeun urang di pipi urang aya hideungan harita keneh dilap teu betah tapi ieu takabur di jero hate teu pernah dikumbah hasud nu aya di jero hate teu pernah dibersihan ria nu aya di jero hate teu pernah we ku urang teh diomean datang ka paehnya na kos kitu bae moal aya ngeunah ibadah ka Gusti Allah bisa ngeunah soteh ibadah ka Gusti Allah eueuh nanaonan di jero hatena hiji we Allah sedengkeun cek Gusti Allah aing nyieun hate moal bisa diteundeun ku dua perkara lamun sia cinta dunia ka aing teu cinta mun sia cinta ka aing ka dunia teu cinta berarti moal bisa nya cinta ka aing nya cinta dunia moal bisa akhrij hubbad dunya min qabl mika keluarkan cinta dunia di jero hati anjeun fa inni la ajma'u hubbi wa hubbad dunya fi qalbin wahidin kaula moal ngumpulkeun cinta ka kaula jeung cinta dunia di jero hate hiji hate nya cinta dunia nya cinta ka Allah moal bisa berarti di jero urang di jero hate urang merenungkeun aya sia awak cinta teu ka sawah cinta ka mobil resep cinta tante resep ai cinta jeung resep oh eta geuning ai ka motor resep eta nu mentak datang ka ngridit ge ku resep eta teh berarti siapa loba ka resep jasa ka resep berarti teu cinta ka Allah teu cinta teh ka Allah kajen teuing ngomong cinta sungut doang jadi kurang kadeuleu dina praktekanana praktekna nah bari awak aya cinta ka Allah cinta ai kadang dia henteu mantak teu boga henteu cinta ka dunia kunaon mobil teu boga motor teu bogana emang sia cinta apa teu boga teu mah bohong tak kayak kitu teh tama ka Allah henteu ka dunia henteu tungtung nama henteu gen eueuh cinta bae renungkeun tafakur ngaranna deuk datang ka ira atuh cia cinta dunia aju atuh ulah dagang bae lain ulah dagang ulah resep dagang ngadagang bae sebab mungkinna loba kepentingan pamajikan mah pan kudu dibiayaan anak mah pan kudu dibiayaan masjid bapan kudu dibangun majelis talim kudu dibangun ketika perang kan kudu dimodalan ulah sote cinta ari dagang mah terus jadi atuh cenah kiai hete mah hese makana kudu ngaji ge makana kudu ngaji nu mentak ka ditu na aing mah moal cinta dunia cenah moal dagang awas ya mun teu dahar kumaha sia jadi atuh kudu belajar tadi bae ngalaksanakeun lain jang aing mah aing mah geus cinta paling ge 2 piring aing mah sapoe
Tapi pan anak mah teu bisa teu akur jeung urang pikiranana. Pan pamajikan macan akur pikiranana jeung urang. Atuh jang pamajikan jeung jang anak ya tanggung jawab urang. Urang tasawuf pamajikan henteu ulah diseret ti tasawuf jeung urang. Nementak tah ieu bangsa-bangsa kiai anu tasawufan teh can nyahoeun cara hirup. Can nyahoeun kumaha? Urangnya na tasawuf tilok dahar ti berang tilok nginum kopi tilok nginum teh paling ya bukan ajeng cai putih urangnya baka imanyana nyana ngaharepan urang tapi urang teh disuguhan kaparat tak kiai atuh tasawuf nyana bae tamu mah atuh ji kumaha mun ngagoler di dinya teu make otak kata kiai kos kitu. Jakang jeung Nabi ge jago puasa, jakang jeung Nabi ge jago zuhud pangjuhud moal aya tanding ka Kangjeng Nabi. Ketika aya tamu suguhan. Tamu mah tamunya namanya na. Geus nya nama deuk puasa mah enggak. Neuk teu ngadahar sangu los, tapi ketika aya tamu tanya, geus dahar tan jan. Encan sarua. Sial cak tamu teh sudah teu. Tahu di mana ya? Aduh habis di Bogor berangkat jam sabaraha? Jam 7. Mampir-mampir tadi jam henteu langsung bae. Wari inget jam 11 can dahar ya berarti ya paingan kesangan bae budak. Nah tuh ayana. Tama nyana mah puasa los. Nyana mah teu ngadahar sangu los. Tamu mah Allah tah suguhan. Lamun moal nyanana ulah kaharep janana di gunung bae. Nyanana atau di kamar bae keur holwah teu kapangi geus teh disuguhan ge nyana keur holwah ai kitu mah nyanana datang ka dinya sasalaman ngobrol ai tamu teu bere cai-cai acan tasawufna teu boga guru teu maka jeung gokoman ai suguhan tamu mah geus los jan sia aing mah henteu aing mah teu keur puasa ieu aing mah teu emang tilok ngadahar we kos kitu ieu jeung temen teu ngeunah jadi lah orang dek tasawuf sing ade ieu mah bro cenah aing nyaba ka kiai anu aju kunaon nyana mah abong puasa bae aing teh dibere cai-cai acan sakeun teh aju ka ditu teh hayang aing lah kalaparan aing datang ka ditu tah salah teh kos kitu Kangjeng Nabi orang contoh Syekh Abdul Qadir coba orang contoh unggal poe nyana puasa daharna ge geus saeutik jasanya nama kadang-kadang teu dahar ketika aya tamu disuguhan tingali dina manakibna jang susuguhna ge daging sabaraha sangu sabaraha nu beuki sangu nu beuki roti jang tamu Masya Allah jadi ulah sok dibawa diseret urang can tasawuf titah tasawuf jeung nya tungtung nama tasawuf teu kalaparan mah geus ya Allah ya Rabbi. Nah iya Kangjeng Nabi ya, ketika diangkat jadi Rasul nyada dakwah para jamaah si Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah wahai ahli Quraisy wahai kaum Kusoy wahai kitu ahli-ahli Mekah kaulah ieu adalah diutus ku Gusti Allah sebagai Rasul Allah sebagai utusan Allah nek nyampaikan bahwa pangeran teh lain Uzza lain Lata lain Manat pangeran teh hiji Allah allazi khalaqas samawati wal ard Kangjeng Nabi kula ieu adalah rasulna uyang ingatnya Muhammad cak Abu Jahal ai urang teu percaya punnya nama tilok bohong tapi pan kuari berita teh asa ku galedeg bae pan aing ai kamari mah segala berita-berita nu karar itu ku aing masih dianggap keneh tapi pan ieu mah berita geus lain lalagan ngarobah pangeran urang ku urang geus diminyakan pangeran ku urang teh geus disuguhan pangeran ku ari titah robah pangeran urang cenah ka Allah nu teu kedeuleu ku mata urang ieu si Muhammad kumaha ge jadi kieu Muhammad jadi edan ngadadak Muhammad teu beres ya Muhammad ieu ngobrolnya najeng barisnya jahat naon apa eta Muhammad batilok bohong heueuh tilok bohong nama aing geus nyarti jasa eta budak bener jasa bener tapi pelebah ieu banyak urang deuk ngabenerkeun bae kitu ke heula ih ke heula ulah ka heula
tapi kan nyana eta lamun engke kurang teu dipercaya aju engke nyana nyaritakeun ku gara-gara orang teu percaya ya siksa kumaha ku eta aing nu sieun ge cak Abu Jahal aing sieun ka Muhammad sebenarnya mah jadi dihareup mah biasa jada teh tulak cangkeng ditukangeun mah sieun kanu bener mah sanu teu sieun kanu jujur sanu teu sieun kabeh ge kanu jujur mah nu mantak jawara tilok kadegetan kiai kunaon sieun ku jujur ku jelebana mah sapira kiai ditikem ge atuh ya komo leutik mah tapi ku jujurna naon sebabna jero hate aing kanyahoan ku nyana pan bisa kanyahoan pan al mukmin miratul mukmin mukmin teh kaca jelema mukmin urang lamun ngaca kanu sahandapeun yo atuh hebatan aing salat sia mah aing mah make sunah sia mah henteu kaca ngaranna teh naek teh kanu akur ja akur teh budak kacana dikaca ku urang teh sia jeung aing akur teh salat sia 2 rakaat aing rakaat teh salat dan sarua kaca kan ngaranna aya deui teh naek ka luhur itu mah loba salatna aing mah rada saeutik ngaca tah rada kurang teh loba omong teh nya teh geus teu bati loba omong tah keur ngaca tah ngaca deuk bae aya deui kiai nyana mati peuting ge hudang bae zikirna ge teu eureun-eureun mulai geus malah kakak ditu lah aing malah aku nanya nih sia terus teu nyaho bae mung si eta mah kadang-kadang katebakeun bae tah mun aya nanaon teh jadi kumaha eta urang geus sia bae ka ditu aing embung isin emang kunaon teh atuh pan geus sia mah aing mah ngiriman bae tah ka ditu aing mah embung kunaon kitu geus loba omong selantaran pan aing mah loba kabeuki keneh di nomor HP aing loba HP nyasar kumaha sia geus aing kanyahoan nomor HP aing bae ku kiai eta mah geus kanyahoan geus aing mah hatur salam bae teu kuateun ngaca ngaranna al mukmin miratul mukmin kanu sahandapeun mah wani kanu sasama mah wani barang kasaluhureun lain gelut lain gelut mah sapira kiai disintreuk ge ngancleng tapi eta na teh aing teu kuat teh isin jadi kada teh kanya aduh geus ya sugan aing mah lain ya di tengah-tengah gua aing nyana nyahoeun ka aing berarti atuh ye geus lah loba omong lobong tak kita ieu ge ieu Abu Jahal ka Kangjeng Nabi teh kos kitu sieun isin lantaran ngaca nyana loba kasalahan loba katakaburan kasombongan jeung sajabana ngaca ka Kangjeng Nabi sebab jadi kaca nah urang ge lamun selalu ngaca kos kitu teh jang introspeksi dititah al mukmin miratul mukmin jelema mukmin teh kaca lain ngaca kieu otak sia mah kieu sih kaca teh coba ka dia sia tuh jatuh ke dulu aing ya kulit sia leuwih hidung ti otak aing boro-boro aing ngaca ka sia blon da budak cak ya pajar kaca nu di 8 gitu tah cara tadi tah lain urang bae nu teu paham di zaman eta teh surah Tuan Abdul Qadir keur nyaritakeun al mukmin miratul mukmin masyarakat tetep teu percaya teu ngarti langsung ngaca kumaha sih cek tuan saya boro-boro jadi wali siapa segitu gitu ngerti maksudnya ngaca kumaha aja orang mah ngaca teh atuh kadele beungeut kadele awak eta ngaca jadi disurahkeun ku tuan sabda kieu ngaca teh tah model tadi deule ku sia dulur sia nu sahandapeun sia asa kumaha diri sia asa hebat kan sebab kacana jore deule kacana nu akur sia asa akur kan asa kacana akur deule kacana nu leuwih herang kumaha teh perasaan sia isin geus ngaca berarti sia ngaca urang kuari boga banget kasep ngan ukuran kasep urang bae jol bae aya urang Arab nya mancung irungna nya bentik bulu matana kumisna ngajeripit janggotna geus rapih jasa eta nu tatadina ka kasepan teh barang deuleu itu kan ngaca nah embung lah jeung eta mah aing saingannya eta mah ngaca karana eta keur carita ngaca beungeut kabelah dituna ngaca harta kabelah dituna mah eta kos kitu alam nu kudu di dieu mah ieu akhlak kaca tuh dulur urang anu leuwih hebat kaca tuh mantak si Abdul Qadir mah sanggupan hei masyarakat boleh aing ngaca sia ka aing nya nama terang-terangan tuh si Abdul Qadir mah gerang ngaraca sia ka aing dititah ngaca ka Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi geus eueuh nu aya kuari aing incuna dola aing dek kadu naon sia jeung aing kos kitu teh kos sombong tuan Syekh Abdul Qadir mah kaca aing ku sia
lamun sia salat bandingkeun salat sia jeung salat aing, mun sia puasa bae bandingkeun puasa sia jeung puasa aing, mun sia udang ti peuting bandingkeun udang sia jeung udang aing, kaca aing. Tuh aing ngomong kos kitu teh lain hayang harta geus liwat teu hayang aing mah harta. Aing ngomong kos kitu lain hayang agung geus liwat keagungan aing mah dibandingkeun jeung sia teu hayang aing mah. Aing teh hayang mulia liwat aing mah artina liwat geus dinolkeun teu hayang dunia teu hayang agung teu hayang mulia hiji nu dipake ka hayang ku aing mah Allah kaca aing ku sia karak jelema tararungkul kabeh. Kitulah kakutuban Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Nah ye cek Abu Jahal teh cek Abu Jahal ngomong kieu Muhammad ai kamari masih ngomong kieu kitu ge aing percaya tapi pelebah ngaganti pangeran mah ge lain. Kehelanan ke aing masih pakai perhitungan gini ulah sasablakna sunggut sia sebab sia lamun pindah pangeran kuarikaan la khalaqus samawati wal ard ninggalkeun usah jeung lata ieu pangeran urang deuk dikamanakeun saknya pangeran urang ieu waduh geus diminyakan geus dipuput geus dipandian deuk dikamanakeun pangeran kos tu bener tapi ondo eta ngomong artinya pangeran ya Allah leuwih-leuwih orok sama pangeran lain mandian urang endahan dipandian sama pangeran tetap cak Abu Jahal manya urang waduh pangeran ulah dihina Kangjeng Nabi ku Abu Jahal awas ya Muhammad lamun sampaikan ka ngomong-ngomong di pangeran aing kajen kukumaha nu bertindak ka sia awas ya Muhammad. Abu Jahal langsung ceramah wahai para ahli Mekah kamari ieu mah nu ngaran Muhammad teh julukan Al-Amin teh jelas tapi setelah ieu nyana teu aya sababaraha bulan ai prak aya ngaganti pangeran awas ulah waka percaya ka nu ngaran Muhammad awas ulah waka haju prak iman bae kanu diimani ku Muhammad deuleu ieu Jahal ieu deuleu ieu embah maraneh kabehan hayang naon maneh kebutuhan datang ka embah ka dieu ulah nuturkeun Muhammad awas watu masyarakat geus kukumaha ge asal dibere beas bae asal dibere roti bae asal dibere duit bae geus bae kos pencalonan lurah teh nyaho bener teh nyaho salah pokona asal dibere duit sak kadituna kaduhung aya pencalonan bupati asal dibere duit pilih kaduhung aya jeung urusan negara emang meureun eta wawatak nu kuari teh akur jeung wawatak kaum Abu Jahal alhamdulillah ya Rabbil ya ada Abu Jahal kan itu hayang beas datang ka aing hayang roti hayang terigu datang ka aing hayang duit datang ka aing nu penting sia ulah iman ka Muhammad ayo buat tuh Abu Jahal jelema ternama atuh direkrut kunyana perekonomian jang nyumbang jelema supaya ulah iman kanu diimankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi dakwah teh didarengekeun Kangjeng Nabi ngajak teh didengekeun Masya Allah timbul prihatin manusiawi ngaranna cak Kangjeng Nabi padahal pan ieu diangkat ku Gusti jadi Rasul Gusti tapi jelema teu percaya tah watak jelema teh eleh ku dunya nu mantak ieu atut jago jasa nuturkeun Abu Jahalna jago ieu mah nu penting menang kumaha ieu nu nyana kaluluhurnya ka Abu Jahal baheula Abu Jahal teh kos kitu tateta lantaran nyumbangan jelema supaya ulah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad loba nu nuturkeun Abu Jahal diparake lakukan didat-kandidat nu aya di Banten nu aya di Indonesia khususnya di Jakarta jeung di Banten komo di Tangerang mah alhamdulillahirabbil alhamdulillah ka Indonesia goblok jadi orang lalu baca sejarah kabaca kabeh kita kos kitu tah ya Allah ya Rabbi kamari supermi dibere-bere sabaraha ngaku atuh sia tuh
dawahlah Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah ulah salah pangeran teh Allah nu ngadamel 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi nu utar atur kahirupan urang dijieun ku Gusti Allah ieu teh digurak-gerakeun ku Gusti Allah kabeh ahli Mekah Muhammad kami mah moal ka ngadenge lantaran kami mah ieu disumbang ku Abu Jahal. Waduh si Kangjeng Nabi poharam dawah deui ka belah kidul sarua dawah ke belah wetan sarua dawah ke belah kidul ke kulon sarua ke belah kaler sarua bae terus bae Kangjeng Nabi eueuh nu ngadengikeun teh ngan sakadar jelema-jelema tertentu pamajikanana Siti Khadijah nu ngadenge teh Sayyidina Ali aloku anjeun nu ngadenge teh tokohna Sayyidina Abu Bakar nu ngadenge teh Sayyidina Umar mah geus kakerot bae teh Muhammad macem-macem bae teh Sayyidina Umar panjawara Sayyidina Umar aya bae segala pangeran segala naon lah hirup geus judi mabok kitu bae cek Sayyidina Umar ka pangeran-pangeran teh Sayyidina Umar mah kos kitu aya dulurna nu awewe asup Islam sia kuaing seret cek Sayyidina Umar segala asup Islam segala naon Sayyidina Umar galak jasa Masya Allah das boleh segedekan Muhammad ngaco Umar eta waktu didukung Abu Jahal ku Sayyidina Umar didukung ku Abu Sufyan didukung ku tokoh-tokoh tegar Abu Jahal teh das Abu Jahal boleh segedekan masyarakat geus bae momoy ulah kena iman ka Muhammad. Nah Kangjeng Nabi sedih prihatin ya teh Rasul diangkat jadi Rasul ku Gusti tapi dakwah teu daraekeun sedih Kangjeng Nabi teh sugan teh mah begitu diangkat jadi Rasul dakwah haju daraekeun jalan henteu cacak Kangjeng Nabi diangkat Rasul ku Gusti Allah diberi mukjizat Al-Qur'anul Karim jelema teu langsung iman atuh komo si Udin nu balik pasantren mah balik pasantren haju hayang dituturkeun bae atuh salah diri sorangan heula masjid bersihan amparkeun salat duha ulah hayang kadeuleu ka Gusti Allah baca Quran bae ke sabulan 2 bulan 3 bulan ke masyarakat je eta si budak anu sok di masjid bae eta urang nu karak balik pasantren ji jagetol teu boga pagawean pan nya mangan ngaji bae ji urang ngaraji yuk kanyana yuk mulai tah urang ngaraji kanyana mulai din sia iya bagus atuh boga pagawean ya atuh kula mandeg pagaweanan susupira udah ngabersihan masjid ngompa bae ge ngabersihan masjid baelah kula mah ibadah ka Gusti Allah sia pasantren sabaraha kebal atulah niakeun kebelna ja asana ti harita teh ya can kumisan aju atuh ku hari mah atuh kahandap-handap geus kumisan ya geus kebel berarti sia pasantren kieu bae tuh din gori kumaha lamun sia magahan ngaji di musajen bae lah jangan musajen ge bisa kitu heula tah tawadu ngaran henteu ieu urang magahan ngaji bae le di dieu rukun-rukun salat atuh aya meureun 5an mah lobaan amat ceukna teh mun 2an mah daek lah ulah 5an mah loba teuing ngomong teh kitu heula ieu mah datang-datang nongkrong bae wauh encan naon encan encan kadeuleu akhlakna ku masyarakat nyana bersepentah henteu ka salat nyana bener tah henteu pembohong apa lain beusi aya duit sholawat nyimpang tah henteu can kanyahoan geus ngajakan ngaji atuh embungin masyarakat ge ulah ngajakan ngaji ka masyarakat mah tembongkeun heula jati diri lamun urang geus jadi madu pasti sireum daratang geus jadi gula sireum daratang mun jadi jajamu budak leutik pangheulana kabur pahit cakna teh mah atuh kitu heula jadi santri aju memeh aya santri geus ngabangun heula 2 tingkat wah asana ieu mah pipeternakeun ayam ya pipeternakeun gajen kumaha ge lain kitu didikan salaf mah datang ka imah tembongkeun diri urang jati diri ibadah ka Gusti Allah eueuh nu ngaji maca Quran nyeun bae pondok ti Hangawi leutik mahiduaneun engke datang urang dinya eta jangan eta lah beusi anu ngendong bae di dieu tuh sederhana
tapi pasti sederhana tapi pasti karena kos gitu datang kolot nah iyalah teh nu ngaji hamil dia tah iya tuh betaheun teh moal atuh coba doakeun supaya betah geus atuh tadi dinya tah tuh mulai 1 2 3 pagahan beneran kunyana tuh geus aya tak kuari mah 5 geus teu mahi teu kudu minta bantuan ka bupati ka camat ka lurah duit lu aya gunakeun heula bego sapira meuli awi opat deui da panjangan ieu ku aing ka dieu make hateup ka dinya tah set beres ke aya deui ke kakarak geus aya 50 santri aya nu sugih ka dinya ceng sia magan ngaji bangunna ku tegep ieu lah sategep-tegepna kula bae ieu pondokna rombeng dibangunkeun nya ku mangajinya ih mangaji ge resep keneh kan ka dunia ulah sok bungan bangun nu batur lah heulanan henteu mangaji mah ieu mah atuh neangan bae tuh eta hebat kan bahasa teh ngeunaheun kan udah ngabangun ge nah ieu mah atuh aya mangaji leuwih mah teunan heuy mangaji mah aya leuwih mencan ngan ieu tuh hayang be jang pi akhirateun oh geus kadinya pikiran mangaji heuh geus atuh malah mah 2 tingkat atuh Pak Haji ngan senang hate lantaran Ki Haji nage teu kapaksa sebab naon pikiranna geus jang ka akhirat geus teu kapaksa coba orang nyen proposal naon teh budak pondok pesantren bener teh itu budak ngajina can puguh nyumbang geus bener henteu padahal mah nyumbang lah baceleh bae 200 sia aja sapan itu salah urangna salah jelema keur neangan duniana dipake ka hayang ku urang atuh ngamuk ulah wae kaeulanan tenang bae engke ge nu sugih teh jasa ruah agama nami Islam geus ditoel mah ku Gusti Allah ji di lemur aing ieu budak magahan ngaji rame ieu sok aya marhaba pondokna bocor teh budak tah je kentengna dibeuli bae kitu ku aing kena kahujanan atuh geus atuh atuh mulai datang Waalaikumsalam ji si itu magahan ngaji alhamdulillah itu pondok ji nang ngabangun sa itu saya ya kula bae aya salah ditempelkeun saya ditempelkeun geus atulah mangaji ye milu ngabangun aja ieu ulah mangaji lah pan sia ulah ieu bisi mangaji non butuh kene henteu ieu mah jang ka akhirat pan mangaji geus asal geus ngomong akhirat bae tamat timbul ti hate sorangan asal geus ngomong akhirat bae timbul ti hate sorangan proposal mah geus datang di teu pernah aya tapi lamun geus pikiran ka akhirat tah kentengna tanggung jawab Mang Haji tanggung jawab geus tah eta tah can dicet ku Mang Haji geus tah ieu tah naon tah geus kitu ai geus ka akhirat tah teu mah geus jalan lagi tuh kos salat bae kumaha nyana enggak akhirat mah yang 4 rakaat selesai yang 5 yang 2 tuh kumaha nyana nyumbang ge kos kitu kene Masya Allah nah jati diri santri heula ulah sok hajun yang proposal komotan cek Tuan Si Abdul Qadir mah kabatalan Kiai Salap ketika datang ila abwabis salatin ketika datang ke lawang-lawang sultan ke camat, ke lurah, ke bupati batal jadi kiai na engkena boga bangunan doang moal didengekeun ilmu Allah na eta cek Tuan Si Abdul Qadir batak tinggal dituturkeun bae kurang dihadiahan kudu izin ka Tuan Si Abdul Qadir mata kiai lu sok nal nyebarkan proposal teu izin ka Tuan Syekh Abdul Qadir teh mah kos kitu di hadiahan ongkoh tapi izin henteu boon teh mah kiai ulah geus bae aceuna nu nyumbang ya teu geus sakitu ayana paket heula tauhid ku urang dihareupeun Allah nah Kangjeng Nabi teh manusia prihatin lantaran dakwahna dibohongkeun lain bae Abu Jahal, Abu Sufyan jeung Abu Nulaina bahkan seluruh masyarakat geus diomongan bahkan disumbang ku Abu Jahal kita ngabohongkeun Muhammad Kangjeng Nabi kan manusia tetep bae ketika dibohongkeun mah ngerenyed hatena sedih aya kasedih Kangjeng Nabi kadang-kadang ngurucut cai mata sedih dibohongkeun ku masyarakat cek Kangjeng Nabi boro-boro sadunya cacak-cacak di Mekah ge ieu geus dibohongkeun sepoe 2 poe 3 poe 5 poe terus datang ka saminggu datang ka sabulan masih keneh dibohongkeun sedih Kangjeng Nabi
tay turun ayat malaikat Jibril mawati Gusti Allah. Jibril sampaikan ke Muhammad lantaran Muhammad Rasul aing teh keur boga kasedih sampaikan gara Jibril, disampaikan ku malaikat Jibril, iyalah ayatna nu ku urang dibaca. Qad na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun, nyata jelas aing nu agung cek Gusti Allah nyaho jasa sanyana kalakuan yakin ucapan-ucapan Quran kupar-kupar ucapan-ucapan kupar bentuk ngabohongkeun ka anjeun teh geus ngajadikeun sedih ka anjeun Muhammad, kasedih anjeun teh ku dibohongkeun ku kala kapirin-kapirin dipimpin ku Abu Jahal aing nyaho cak Allah. Tuh mentek ieu aya teh ngabeberah nenangkeun Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi tenang ulah loba pikiran ka dieu ka ditu. Ye Muhammad fa innahum la yukadzibunaka, eta kafirin di Mekah teh lain ngabohongkeun ka anjeun di jero hate ilmihim lantaran nyana nyarahun annaka shadiqun anjeun bener teh. Abu Jahal nyahoun bahwa anjeun bener, Abu Sufyan nyahoun bahwa anjeun bener, termasuk kekentong kafir gitu kene masyarakat nyahuan ke anjeun bahwa anjeun makan bener, jero hatena mah tetep mengakui karena kebenaran ngan manehanana ieu teu daekeun ngajelaskeun sebab manehanana ieu merasa terkalahkeun. Nu mantak tenang bae Muhammad aing nyaho cek Gusti Allah kami nyaho nu agung nyaho kana kasedih anjeun bahwa anjeun teh dibohongkeun ku para kapirin tapi sabenerna mah kapirin teh lain ngabohongkeun ka anjeun ku hate ngan sakadar sungut doang sebab nyahoeun bahwa anjeun teh bener. Tuh walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Mun hayang nyaho Muhammad eta nu zarolim nu ngabohongkeun ka anjeun teh teu ka anjeun mah ngabohongkeun sote bi ayatillahi yajhadun. Nyana angas nyana teu percaya teh ka ayat Allah ai ka maneh mah nyana ge percayaeun. Ketika anjeun nyarita nyana percaya teu percaya sote teu percaya ka ayat-ayat Allah anu disampaikan ku anjeun. Ketika anjeun nyampaikeun ayat-ayat ti kaula cak Gusti Allah bahwa pangeran teh alladzi khalaqas samawati wal ard, bahwa pangeran teh qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak teu percaya sote ka ayat-ayat Allah. Adapun ka anjeun mah percaya atuh pan percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad berarti percaya ka ayat. Atuh ai ka ayat teu percaya ai ka Kangjeng Nabi na percaya pan teu ka harti ieu mah nenangkeun Kangjeng. Padahal mah teu percaya bae geus. Teu percaya ka ayat Allah berarti ka Kangjeng Nabi na ge leuwih komo. Tetapi ku Gusti Allah ya ditenangkeun pikiran Muhammad ka anjeun mah ieu mah percayaeun teu percaya ge ka ayat-ayat Allah. Atuh lamun dilempengkeun mah atuh komo ka aing. Tapi ente supaya tenang Kangjeng Nabi jadi tenang tuh. Kau saya hiji lalaki hayang ka hiji awewe anu gelis ai praktek eta tadi nama lindek-lindek japati ai ka bladina embung ditolak mentah-mentah tidak ada cinta pada diriku. Waduh, barang dijelet dari surat nanti geus pohara jasa eta panjana ngalentuk bae terus bae teungeunah dahar teungeunah sare aya babaturan aya sia kunaon ngalamun bae teh deuleu surat barang di deuleu suratna bener bae dengan singkat kata-kata gini perlu diperhatikan ambo sakumaha teh luhuran ka atasan ban mah perlu diperhatikan mah tuh ban sakumaha naon bae bahwa kedekatan saya terhadap kamu tidak ada lain kecuali hanya sebatas kenal saja. Tidak ada cinta dalam hatiku untuk dirimu. Sekian Sarwiti. Jam jasa pantah batu. Oh, pohara jasa tanpa bahasa. Nges dinding haling deui mantaknya ngalentuk bae. Tak kapagi ku babaturanana. Sabenerna mah lain teu bogoheun. Aing nyaho jasa, aing leuwih deukeut ka Sarwiti tibatan sia. Ai sabenerna mah aya hatena mah bogoheun ka sia. Ngan ieu mah nu mantaknya ngomong kitu sote tah eta nyana geus dijodohkeun ku bapakna. Jadi geus sia ulah sok nyeri hate bogoheun. Saha sih nu teu bogoheun ka sia pan sia mah deuleu jeung bulan ge atuh jangan sia. Pan
kelihatan tenang tak hati tenang padahal lah tuh lamun bogohun bae tadi tarima teh tapi pan nasihat geulain lain teu bogohun ka sia mah atupan buktina awe-awe nu itu ge kan barogohun ka sia eta mah ku sebabnya na geus dijojokeun eta teh mah urusan bapak kan teh mah kaditu hak peto bapak teh mah geus eta teh mah sadar we oh kitu ja atuh aing leuwih nyaho bogohun sok ngomong-ngomongkeun sia bae padahal mau ngomongkeun teu bogoh ngan disumputkeun mah eta mah sumputkeun pan jadi tenang kayaknya oh gitu ya tuh geus biasa da arti sih geus biasa lamun aya nanya deui bogoheun ngan nya na geus dijodohkeun ai kitu onam cek nya teh sugan aing mah lain kitu mantap geus ulah sok di pikiran geus pokona mah urang neangan deui hayang nu putih ka Lampung aya gede adat hayang nu hideung Brebes hideung tapi nurut mending mana teh sia oh hiji-hiji acan teh kitu aya putih gede ada teu hayang aing ngadon ngajang jauh aing hirup aya nu nurut hideung teu hayang aing boga aing teu pangteresep-teresepna ka nu hideung ajo aku batu malah kakawin aing malana tuh jadi ku Allah dinasihatan tuturkeun dia nasihati Gusti Allah ya tuh masyaallah fa innahum la yukadzibunaka Muhammad ulah sok sedih ulah sok prihatin kufar teu bohongkeun ka anjeun pisiri di jero hatena mah da nyahoeun bahwa anjeun teh bener walakin zalimina wa walakin zalimina bi ayatillahi yajadu ngan nu zalim teh kufar-kufar Mekah eta mah teresepeun teh ka ayat ka anjeun mah resepeun masyaallah lamun cek ahli bilagah mayat wal muzhar maudi al mudmar iltifat ngaranna sebab di itu nama la yazunuka allazi yaquluna fa innahum la yukadzibunak domir kunaon tu kablah dieuna dizahirkeun walakinna zalimina bi ayatillahi yajhadun kudu nama walakinnahum bi ayatillahi yajhadun tina walakinnahum dipikeun humna domir ditendeunan walakinna zalimina teta eta ngaranna iltifat wal iltifatu wa wal intiqalu min badil asali bi ila badin qaumin mual sambarangan di mana-mana ngagantikeun kudu aya rahasia naon rahasiana rahasiana ngabangetkeun ka kupar-kupar Mekah lantaran tadi mah bahasana ge kupar Mekah berarti kupar Mekah teh ieu sangat nganiaya ka Kangjeng Nabi melalui pembohongan zalimna ka binabina geus ku sangat-sangatna dizahirkeun ku ari walakinnal zalimin eta keneh kufar nu banget zalim ka Kangjeng Nabi tuh walaqad kuzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu Jibril bejakeun ka Muhammad lain Muhammad bae nu dibohongkeun ku kaumna nyata jelas kuzibat rusulun rasul-rasul nu baraheula ge Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Harun Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Daud Kangjeng Nabi Ibrahim nenek moyang bapak moyang baheula tetep kuzibat rusulun min qablik sanjan anjeun Muhammad tetep rasul-rasul nu baheula ge horenganan dibarohongkeun nu mantap Kangjeng Nabi Yunus datang ka mabur bae ge lantaran dibohongkeun ku kaumna nu mantap Kangjeng Nabi Sulaiman haju ku Gusti Allah kitu diturunkeun heula darajatna eta tadina dibohongkeun ku masyarakatna nu mantap Kangjeng Nabi Daud Kangjeng kabeh Kangjeng Nabi Musa datang ke Buhara dibohongkeun heula ku kaumna jadi cerita-cerita rasul teh datang ka jaya bae dideuleuh heula perjuangan anak Muhammad rasul-rasul nu baheula ge tetep bae dibarohongkeun heula ku kaumna ke mun dideuleuh perjuangan anu mantep kakarak ujung-ujungna arariman mantak tenang bae Muhammad kakarak sakitu mah yeuh walaqad kuzibat rusulun geus dibarohongkeun rasul-rasul nu baraheula min qablika memeh anjeun ieu teh nenangkeun ka Kangjeng Nabi tapi rasul-rasul nu baheula teh terus bae dakwah fasabaru ala ma kudzibu salalabar kana pembohongan bahkan lain sakadar sakitu wa uzu dianiaya teu saeutik nabi-nabi rasul-rasul nu dianiaya ku para kaum-kaumna
tapi tenang baik terus baik lanan hatta atahum nasruna sehingga engke datang ka kaum pitulung kaula lamun geus nyanang geus teu bisa ojah para rasul para nabi dalam rangka dakwah teh engke keputusan terakhir mah aya di aing pitulung aing nulungan eta rasul cek Gusti Allah eta mah aya di aing mungkin ku aing digempakeun mungkin ku aing dibere galedeg mungkin ku aing dibere angin mungkin ku aing dibere hujan teh mah urusan aing jang nulungan rasul teh kos kitu ujungna mentak atuh baheula teh Kangjeng Nabi Lut mah kaumna lantaran ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Lut Kangjeng Nabi Lut na geus teu ojah dibalikeun jelema raragagan langsung ka neraka coba eta masyaallah 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 aju di zaman Kangjeng Nabi Musa gitu keneh Kangjeng Nabi Musa dianiaya dan lain sebagainya ke cerita-cerita nabina luar biasa tak eta pitulung aing tak nu mantak urang ge kuari sebagai warasatul anbiya kakarak anu puletak peletik mata tangga ulah dianggap kakarak anu puletak peletik ngomong mah anu tina sajajareun ulah pati dialah hate kakarak di ciduhan mah Kangjeng Nabi mah geus lain di ciduhan deui Kangjeng Nabi mah unggal salat balik di masjid di ciduhan coh asal balik subuh badi ciduhan coh Kangjeng Nabi sababaraha kali di ciduhan ketika Kangjeng Nabi liwat jam nu sakitu eueuh nu nyiduhan Kangjeng Nabi ngajanteng bae ngadagoan je teu goa tuturkeun Kangjeng Nabi ji tuturkeun Kangjeng Nabi diintip ku Siti Aisyah cek Siti Aisyah pan atuh cek Siti Khadijah ku Siti Khadijah cek Siti Khadijah teh pan atuh ieu lila amat Nabi biasana geus datang di deuleu keur ngadagoan keur nangtung bae orang ngadagoan nu nyiduhan eueuh barang datang tuan kok rada lambat biasana aya nu nyiduhan di dinya jam sakitu teh kok ieu eueuh nu mantak ditagoan besinya na lambat tuturkeun Kangjeng Nabi aya urang muringkak bulu urang mah kos kituna teh geus lain sakitu deui Kangjeng Nabi mah beres ngobrol jeung nu di imah kaluar punten cek Kangjeng Nabi aya naon aya nu sok nyiduhan teh dirinya sangarana oh kipulan emang kuari ka mana oh nyana muriang dilayat ku Kangjeng Nabi dilayat ku Kangjeng Nabi Waalaikumsalam oh Muhammad aya naon lain biasana kula sok diciduhan ieu aduh hampura sakian hampura aduh kula ieu keur muriang panas tuh izin amat Muhammad wah kula mandek iman baik aja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah bu Muhammad horenganan eta istiqomah jasa anjeun teh ku sebab kula eueuh bae disampeurkeun ka dieu eta teh mah endek iman mah alhamdulillah hidayah ti Gusti Allah ca Kangjeng Nabi engke kumaha mun aya Abu Jahal datang lah Abu Jahal tinggal Abu Jahal guys kula izin jasa mah nya kura teh nyiduhan bae dilayan pos kitu urang mah mantep jasa urang aya nu ngomongkeun bae ge saha eta nu ngomongkeun aing hah diteluh sia ku aing nya kiai leuluh tuh gas urang diundang ngariung ka tetangga aya si anu moal aing moal datang ka dieu emang urang aya si eta satungtung aya si eta aing moal atuh ngagedean mah masalah Kangjeng Nabi mah diciduhan dilayatnya nama diomongkeun doang teu datang-datang acan geus pepisahan deuk kumaha deuk jadi panutanana kudu nama datang kadinya biasa ngomongkeun deui alhamdulillah atuh sapa ku urang langsung ku urang sopanan geus geunah ya Allah ya Rabbi geus ditata ku Kangjeng Nabi contoheun urang uswatun hasanah unggal maulid uswatun tapi ada kiraan nuturkeunana urang tuh ya Allah wala mubaddila li kalimatillah teu aya nu bisa ngagantian kana ketentuan Allah kana janji-janji Allah lamun Allah geus dek nulungan dek dirusak ku gempa dek dirusak ku angin dek dirusak ku hujan ku banjir dan lain sebagainya saha nu bisa ngagantian la mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka yakin geus datang ka anjeun min nabail mursalin berita-berita mursalin anu bakal nenangkeun ka hate anjeun geus Muhammad kuari mah tenang bae
ulah sok haju sedih ulah prihatin kakarak dibohongkeun sakitu nu baraheula mah leuwih ti kitu kakarak timbul tenang ka Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan urang kabehan bisa nyontok ka Kangjeng Nabi, bisa nurutan Kangjeng Nabi, bisa nganut ka Kangjeng Nabi sehingga urang diaku sebagai umat Kangjeng Nabi. Di akhirat jaga urang disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang. Bibarakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ghairuhu lan ngucap sapa lian khalifah tawalla hamla rausi nanggung hamila tawalla ngarapawa ing nanggung sirah Sayyidina Hasan sapaki Bashar ibn Malik wa dakhala lan manjing ya Bashar bihi kalawan ngagawarasi Ali ibn Ziyad ngatasi ibn Ziyad wa huwa lan utawi ya Bashar ya gulu iku ngajab ya Bashar hada syarang ikilai kisiran pagodiba maka bendu sapa ibn Ziyad min qawli saking ucapan ya Bashar wa gulawan ngucap ibn Ziyad ing lapan pa'idha alimta maka tatkala warusira annahu ing satuhune iya husan kafalika iku kaunang-kana khairan nas Lima patau tahu maka kena apa mata ini sirah ingusan wallahi supatausan demi Allah lanil tamini khairan abadan para mereka sirah saking insan yang kebajikan dan salawasat wala alhaban maka lan yakti bakal nemakan temenan insun kaing sirah bihi kalaan husan sunna kadimahu kari-kari temeka ya ibnu Ziyad ing Bashar pabaraba maka muka ya ibnu Ziyad untuk kau ing gulune iya Bashar. Waqala tabuman ngucap sapa setengah ulama ina Yazid bin Muawiyah yang satu ni Yazid bin Muawiyah wa ikut Yazid alladzi qatala kang mateni waladi qatila Husain ingkang ngabunuh ing Sidina Husain. Urang lamun nyaritakeun Sidina Husain berarti inget ka Karbala. Alhamdulillah kaula geus nyaba ka makom Sayyidina Husain ka Karbala. Masya Allah hese nyaritakeunana keindahan Karbala, keindahan kitu makom Sayyidina Husain, keindahan bangunan-bangunan nu ditaretes ku mutiara-mutiara, parijeng arsitekna anu luar biasa, cakepna hebatna, keagungan Sayyidina Husain secara batin dalam rangka memperjuangkan agama anu haju dicacag-cacag, haju dibentukeun kuburan di dinya, zahirna mulya batinna mah leuwih mulya. Zahirna kuari pohara jasa dimumule ku urang Iran. Karbala ayana di penungtungan Irak Iran. Ta eta teangan haju leuwih urang ditumah. Datang ka makom Sayyidina Husain di lawangna bae lawangna geus diciuman sujud, diletakkan diciuman. Terus datang ke jero makamna ge nu teu cerik-cerik kabeh, bahkan aya peragaan kitu duka terhadap Sayyidina Husain. Tak ieu teh aya janama dipeupuhan dada teh dipeupuhan. Jadi aya hiji babacaan di Iran anu mengenang karena kedukaan tertinggal Sayyidina Husain, dibunuhna Sayyidina Husain. Jadi nyana teh ieu tah kadu bandeng dudak dada teh. Bahkan lamun haul Sayyidina Husain 10 Asyura tah ieu dibocoran datang ke kaluar getih ratusan ribu manusia ketika haul Sayyidina Husain antara Irak jeung Iran. Berbagai negara nu darareukeut Syriana, Jordana, terus di Mesir daratang ka dinya lempang ratusan juta manusia.
eta mah makom Sayyidina Husain geus pohara jasa. Padahal dina thariqah depan Kangjeng Nabi Allah ngawurukan malaikat Jibril, kita ngawurukan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi malaikat Jibril diwurukan ku Kangjeng Nabi ngawurukan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ngawurukan Sayyidina Husain. Jadi nu kaluar ti dina Husain seluruh thariqah jalur mana bae Naqsabandiyah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Khalwatiyah, Utsmaniyah, Ghazaliyah, Satoriyah, gozab wabeh ti ditu depan kitu tah Kangjeng Nabi Sayyidina Ali, Sayyidina Ali heula, kemudian Sayyidina Husain, kemudian Zainal Abidin, kemudian kaina gitu Ja'far taeta terus handap terus datang ke kiwari, tapi eta dianggap Syiah. Jadi Syiah eta orang mencarita Syiah eta teh tiba heula ge ayangan Syiahna lain Syiah nu ihda asyara. Syiah anu kuaripan nu salah ge Syiah anu fikihna Ja'fariyah. Ai Syiah nu baheula mah Syiah golongan Husain. Eta mah atu Sunni. Nah Syiah nu kuari anu berpanta menjadi 11 panta. Iyalah anu henteu diakui ku ahli sunnah wal jamaah. Ieu keur carita urang, wallahu alam ke di akhirat mah nyanggakeun ka Gusti Allah, urang mah tetep bae ngahawatirkeun mentak geus nyaho mah kieu paingan guru-guru geus teu kudu nyaba ka Sayyidina Husain, cukup di imah bae hadiahna. Geus teu kudu datang ka Iran ka ditu ka Karbala lantaran ningali makom Sayyidina Ali sakumaha disembah. Mantap Wahabi di Arab, di Saudi Arabia na eta teh ngaharamkeun ziarah gegedena mah eta ka Syiah tah. Akhirna mah disak kompet daunkeun kabeh geus diharamkeun, padahal ai ziarah ala urang manu dititah ku Kangjeng Nabi atuh masalah. Urang ge bisa ngaharamkeun ziarah model ala Iran. Haram tambah geus kos kitu mah sujud di lawangna keneh, sujud di hareupeun makom, cerik di makomna, diciuman makomna. Wow, di ideran makom Sayyidina Husain teh. Itu keneh Sayyidina Ali di Najaf, ieu mah keur carita Sayyidina Husain, masyaallah. Akhirna mah kula ge sarombongan dek babacaan nu biasa ge cek kula geus cukup bari nangtung bae. Lantaran kabeh kos kararitu. Geus cukup hadiah langsung bari nangtung, langsung keluar be. Lain teu menghargai ke Sayyidina Husain, tetapi orang daripada jadi fitnah di ditungke. Gitulah keayaan makom Sayyidina Husain, indahna kabina-bina, agungna kabina-bina zahiran wa batinan, aju kuari dibangun sedemikian rupa. Wah, bangunan geus hese nyaritakeunana meureun triliunan tama bangunan. Lantaran ditaretes kemudian handap lagi hese nyaritakeunana beungeus lah iyalah Sayyidina Husain, bahkan disebut nage ieu haram ku urang ditu mah geus ibadah haji na Syiah adalah ka makom Sayyidina Husain. Ibadah haji na kaum Syiah teh kadinya ke kakarak, ibadah haji ka Makkah biasa ngan nyana nganggap eta teh sarua jeung ibadah haji. Puluhan ribu unggal peting terus-terusan, unggal poe unggal peting, tamang geus moal sepi-sepi di kuburan Sayyidina Husain mah. Kuburan anu terus-terusan dikunjungi ribuan manusia tilu. Hiji kuburan Abu Ali Ridho. Nomor kedua Abu Ali Ridho teh eta teh adi eta teh kakak Sayyidina Husain ngan beda emak. Beda emak, ai Sayyidina Husain teh gitu cucu Sayyidina Ali putra Sayyidina Ali teh nikah ke putri Kangjeng Rasul, ialah boga anak Hasan Husain. Panca Kangjeng Nabi teh awas Ali ulah dikumpulkeun darah kaula Fatimah jeung anu sejen satungtung kula aya keneh. Ulah dikumpulkeun kula ieu adalah embung neuleuh prihatin jeung sedih anak kaula. Teu nyandung teh Sayyidina Ali teh. Begitu Siti Fatimah maot kawin deui ka Sayyidina Ali boga anak lah ngaranna Abul Fadl, Abbas kunyahna ge Abul Fadl, geus adik kakak Sayyidina Husain jeung Abul Abbas. Eta teh Abul Abbas tah disebut Abul Fadl. Ieu adalah adikna lantaran Sayyidina Husain mah ti heula
kuburanana Masya Allah hiji makom Sayyidina Husain puluhan ribu. Dua Abul Fadl luar biasa Abul Abbas emang tidinya katilu ngan misah kuburanana misah embungnya dihijikeun nu mantak embung dihijikeun isin waktu perang manehanana gitu haus dahaga. Begitu haus dahaga anu luar biasa nyanalah anu bertindak neangan cai mawat wadah tadi naik kuda begitu datang ke sungai Tigris. Jadi itu orang sungai Tigris kamari ge ningali Tigris teh terus langsung turun sanggeusna turun terus nganyangin encan nginum mawa cai nu mantak teu nginum nyana embung nyana teh seubeuh ti heula lantaran itu ge can nginum. Ahli-ahli Allah mah boga pikiran teh kos karitu lamun aing nginum aing seger batur aing mah keur cacalangapan kajen teuing bareng bae nginum. Coba teh angan di dieu nu boga pikiran